Urang sami-sami unjuk nuhun kadat anu Maha Agung. Tapi urang ngalangkungan laguna Kembang Gadung. Mangga wilujeng ngadangukeun kasadayana lagu Kembang Gadung urang haturkeun heula. Harjatilu bade ngaturkeun kembang daerah mah urang Banjaran Nedawidi Maha Suci Sewasiwi Siliwangi Sewasiwi Siliwangi Ayah pacungcun riksa diri Nada Rahman Amui Sebat Gerak-geraya neng nunu Gusti Nu Maha Suci Ayah mantri gila Nedang ring di api Saloyo Nada dijaga diriksa Ayah ibu hajah nenek hadiah nunu sareng kapara karuh nyangkakeun ieu pangabakti
Asep Sule. Iya, Kang Asep Sule. nyanggakeun ya babate babate disuwasiwing mugi mugi kasari katampi mugi kasari katampi Bismillah Bang. Gawitana mangku muji syukur kayang aku muji syukur kayang aku Aya Mang Aceh. Iya. Aya. Bang. Anom iki. Aya Bapak Bupati. Neng Yuni. Suci di Gusti Nu Maha Suci Aya anom iki. Nada rahmat ya sapan Bang. nada api di jari nada sari katampi Aya Pak Haji Cecep Isparku. Neng Yuni. sareng kaperkerunya ngaku ya pamati bang bakti di semua siwi ya Aya Mantri Gilang. Saja saja sumuju ka pangeran saja nyembah. Aya Pak Haji. Gembang gadung lagu buku nyangakeun mugi katampi
di sawah siwi Rengse kapihatur lagu Kembang Gadung. Para panonton, urang ngaronjat kana pokok hiburan dina wengi ieu nyaeta pagelaran wayang golek. Dupi carios nu bada dipedar ku Pak Haji Asep dina wengi ieu. Pangersana Bapak Bupati Bandung, Bapak Haji Dadang M. Nasir, nyuhunkeun dipangbadarkeun lalakon Cepot Kembar. Eta lalakonna dipunut langsung ku pangersana Bapak Bupati Bandung. Para panonton, sakitu anu kapihatur di rombongan. Hapunten tina kakiranganana sareng kalangkunganana. Gemlengna tina kalepatanana. Utami ti rombongan sejak sanduk-sanduk papalaku alias tawadok langkung pipayun. Rehna Pak Haji Asep dina waktos ieu teh nuju ka Serang Batu. Boh bilih dina waktosna magelaran kadangu batuk hapunten kasadayana. Mugi-mugi ieu hiburan ti awit dugi kawakasanana lungsur langsar ti aya halangan harungan itu sareng ieu. Amin ya robbal alamin. Sakitu anu kapihatur wilujeng nongton kasadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eta teh saha nu bade ngahibur di alun-alun Banyaran teh Mang Ayem? anu tigri harta tilu teh
paingan atuh ngalet ngengkei ngabanalet ngemat-ngemat nyatang pinang sadaya badana rontok duh das alalala duh wah alalala duh Wilujeng patepang desa Turang Wilujeng tepang kasadaya dah gomdang Wilujeng tepang kunaya kabudayaan kesenian dasana sanes lumayan hiburan ngaraketkeun duduluran guplak gaplek guclak ginclek luran lele lunga lomo doh wilujeng sumping sepuh mangalingin sangkan seni budaya urang sami memulainya Allah Allah ngiring kebudayaan pengeresan Bapak Bandung
asli seni Sunda wayang golek mesenis anu asli Hartono Ilmiung susugana susuganan Pak Kades Ode Manawi bahan ketamping aya Pak Kades suka manah pase Manawi bahan ketamping isi nama sakalangku aya pacuncun riksa diri ngangugana ayeuna kelarka senian Sunda Purwani urang sabangsa urang sami raksa Duh. ular di sisi puharati nanging mantang kekoyo kekeng ngati ponade nanging mantang kekoyo kekengin diponade patamin tekeng ponade Kopi gending lumayan Bang Lipur mana aya Ibu Hajah Neneng Handiani Ibu Hajah Neneng Handiani Bujang Kang kebegawi Dede wita nyipta seni Bapak Kade suka mantri pase aya wayangan mun urang eling wiwitan tang tumo kamalinaan laku so make aturan sakala rejeng ugeran alah Bapak Camat Banjaran mipen dah hiji gambaran Pak RT Tami silokaning kehirupan silokaning kahirupan silokaning kahirupan alah Pak Haji Anang Susanto aya rumingkang depawanang sadaya kerasa pangeran aya Kang Asep Sule wayang usiku dalana jalmi hirup Bapak Raden Cuncun riksa diri dakukeun san aya Pak Ali Polda utama saya budi kasasama karena papas ten narima tawis jalmi jang Berlin beragama alah Kang Dede Cibabat lelekon di pawayang Bang mengalir
Haji Oman mangrupa hiji gambaran sifatna jalmi mangrupa hiji gambaran sifatna jalmi mibanda apes jong jaya mibanda ayah Kang Dadang agresi jaya Hariri nu matak nyaring halang nu mata kuda kairing dalang pepeling rek medar carita wayang mantra-mantra winulan sastra tinuara panjang engawus sinenggih kanta Purwantara Dupi Basa Purwa Purwa hartosipun wiwitan Dupi Tara Tara hartosipun carita Carita Allah iki dalam carita ingkang dianggo jejer boten wenten malih kejabiti salabeting pertapan parewana Dah ya hinggi wontening alas Saptarengga Daras hejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer ya hinggi kembang-kembang warna-warni di papayas malar pantes Dah tenang anu jadi sesepuh dia pertapan kajabiti begawan abiasa eyang na Pandawa Kurawa dina nalika jadi raja di negara Astina dina gelar Kresna Dipayana Dah ya hinggi ayeuna parantos nyepi diri ngisat awak ngahaja kasumpingan putukna ku anjeun Dah ya hinggi kakasih panengah Pandawa Arjuna kawuhipun buyutna ku anjeun kakasih Raden Gatotkaca putrana Bima sami tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan watek wantos begawan abiasa dudu wong samanea Dah ya hinggi Mang Nusa terus sing madu trahing kusumah titis sing andana wirih trahing dewa kamanusan Walah ya hinggi jalma ambek sadu santa budi sacinuhing metu sakecaping nyata weruh sadurung winara Dah ya hinggi watek wantos kagungan kitab pustaka darya Arjuna panengah Pandawa sumpingna sareng Raden Gatotkaca bade nguningakeun kajadian-kajadian di Pusir Daya Dah leres kalarasan dina waktos ayeuna teh harengheng ku dedengean pajejet ku duduluan hampir-hampir teu bisa ngajawab nyaeta kana kejadian alam anu pinuh ku romantika kahirupan Walah taktos nanging da puguh manusia anu dipercaya kuno kagungan pikeun ngaraksa jeung ngariksa ieu alam marcapada ku kituna memang dipilarian pisan manusia-manusia anu luhung ilmu jemar panalar sugih ku pangartina
saderenge pun ngandika pene raja pene guru bakal guru dadi sorak kena haladian Ana apa batur? ana hiburan seni suara Kula urang sangakeun hiburanana ka urang Banjaran Angah lajeng. Mangga sangakeun gamelan meninggalkan di Kan gamelan teu diri harjati. ai pacuncun aya Ngandung pipiling Bapak Bupati aya badai Ibu Hajah Neneng Hadiani Sumpi tak badai nuhun araraya Wita midang Sanes Iping Kang Asep Dewi Sule aya Pak Aceng aya Pak Kades Sukamantri Pasir Supi Kang Dede Cibabat aya ringkat sujana pacuncun Supi Angah hiburan. Pacuncun Rikan. Pak Haji Cecep di Sparkut Jabar aya Pak Haji Oman Rohman aya suci bersih Menteri Gilang aya tak suci bersih tanpa dia Salajeng Cep Adit Sumedang. rengkak bola rengkak bola geninganan da mata lucu Babah Bencu Naonan Bapak RT Tamil. rendak ke Kang Asep Sule luyu Bapak Banjaran air Banjaran aya Bapak mincit ke Pacuncun Kang Aceng Ciporeat anu bager Well. dekatku dapuku parantos tinggimu Mangga Nawi aya hadiahan di Bapak Dr. Anas Sukiman. kepat mungkara hiji dua tilu opat lima genep tujuh Aya hadiah. aya angkat Di Bapak Bupati aya. aya Pak Haji Anang Susanto aya. macan tenang 30 40 sadayan Eta teh naon hadiah? aya rokok aya cepeng aya Dodi aya dari
Widarsono Sokataji ku imutna gerak-gerak yane geuning areudeng-adeung copot ieu bawa kira-kira aya bawaeuna andalami bawa sari Pacuncun riksa dewi eta di kumaha ibu neneng takelo mata kelok Kang Asep Sule anu ngali batu abas kong butuh gerayane suci bersih Bapak Haji Kawal tanpa kapasuan hati hati Bapak Kadas suka mantri hiburan diri di tukang lanyang ditiling tigigir langit di sawang di tukang lanjang Bapak Daden Rumaji di tukang lanjang burung naninggung cahya masih nangling Ibu Hajah Neneng Handiani sumerat maning cahaya lidah dari tiga kiangan bidadari majeng
aya saur nira tanana panjang sinenggi aya sinenggi sabda uning ya sabda uning Sorniratan anak panjang sinengih sabda wis mama wala bakti dening asih ya ten ya kang asih ora katara dukung sauyunan gotong royong babarengan kuwi ya pertapan ajar ajar kang linewi kuwi ya pertapan ajar kang linewi ajar kang linewi cahaya hayun sasmita ya hayun sasmita kemang wijaya kusuma wijaya kusuma Begawan Abiyasa Tuh, iya iki. Eyang na Pandawa Kurawa tilas raja negara Astina dina gelar Kresna Dipayana. Walah, leres. Kasumpingan putuna ku anjeun Arjuna panengah Pandawa. Kawuwuh buyutna nyata Gatot Kaca. Sami tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Begawan watak tos Begawan Abiyasa dudu wong samanea Dah, iya iki. Mangnu satru sing madu trahing kusumah titi sing andana wirih trahing dewa kamanusan jalma ambek sadu samta budi Dah, kagungan pustaka raja pustaka darya anu sasatna waspada permana tinggal kantos ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun buah hati kemang soca mustika kula di pawenangan incu Duh, eta yap ka dieu kahareup diuknan kaula nun eyang wayah dalem Arjuna nampi kana pembage
kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semah sungkem kohonyuk panjenengan pangresa eyang ditarima kasep Duh. ujas tuti hidup kudua leungeun kenca katuhu simpen pulungi ati pun dehing mastaka kalihna perkawis apunten tina sagala rupiah kata melaran wayah dalem atuh saling maklum kasih Kan tenan bulan. kalayan baktos ti sadayana para putu anu aya di pusir daya nuhun nyangakeun panglayat utamina nya nuhun oge aya hal-hal anu bade dipadungdengkeun ngeunaan kajadian di pusir daya Indra Prahasta dina waktos ieu ya sing atuh pedar bejer beas ulah didingding kelir genang siloka gerak pedar secara basna ai geuning kibuyut itu Gatot Kaca kahareup sarang uyut cenah Gatot Kaca Kapayun deh. uyut dalem Gatot Kaca nampi kana pembagayut dampi cenah yut kalayan uyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem konyuk panjenengan pangresa uyut percis we sora bapana nyomun tadi syukur ditarima kasep Kan tenan. mantri pasien kalih perkawis ieu jajab Kangjeng Rama paman rupina aya hal-hal anu bade dirugikeun yut Dah. sajabina ti sono teh uyut dalem nuhun nyagakeun panglayan nuhun cikan aya naon atuh Dah. Sopi bulan. sok gerak ngetakeun eta anu mawi Purwat nu mungkap ka dieu teh tangtosna oge bade nyuhunkeun bong bolongan margi eyang anu parantos legok tapak genteng kadek anu parantos pinuh ku pangalaman dina waktos mingpin nagri Polah negara. janten raja di negara Astina Sumuhun. anu sakitu lamina tangtosna sakedik ageungna rupi-rupi kajadian anu kaalaman eyang mah baka tiasa milarian jalan kaluarna sanajan Dah. menakan rupi-rupi kajadian anu dina danget ayeuna hese di ungkulanana Polah. ukituna wayah dalam teka utus Kuraka Prabu Yudhistira Raja Amarta Dah. margi hiji-hijina negara di satatar madya desa satanah pratipi atanapi sadunya teu aya hiji negara anu kagungan lambang keagungan sapertos negara Amarta anu kasebat layang jamus kalimusada ta ayeuna eta lambang teh leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana aya nu ngiwat ti karaton kitu cenah ukituna mamala anu baka tumiba Dah. upami eta pusaka layang jamus kalimusada lambang keagungan negara parantos teu aya atanapi leungit aya nu maling ti nagara mamalana bale agung bakal suwung gedong tuna taya cahaya pamengkang moal aya dangiang pancanitis jempling anu aya mah bakal teras-terasan riributan anu moal hese atanapi hese angeusna hese Dah. tamatna hese anggeusna malih bakal namihan kariweuh budak dari kukituna eta lambang kagungan negara anu eusina Pancadharma teh mangrupakeun hiji konstitusi konstitusi tetekulan anu kedah dimumuletur kedah diamalkeun sadidinten kan tenan
kusakur jalma anu ngaku jadi warga negara tayeuna lambang teh teu aya nu ngiwat panuhun eyang tiasa masihan bongbolongan upami nu maling teh mah saha nu malingna urang mana sareng saha kukituna sadayana sami baluweng milarian eta pusaka kedah ka mana sareng kusaha dicanakna manawi eyang tiasa sakedik ageungna masihan bongbolongan cara sareng katangtosana napikeun ngihtiaran eta kitu manawi yud uyut dalam Gatot Kaca teh asa ditantang asa dicogado ku jalma anu model kitu urang deukeut na urang jauh upami teh mah eta jalma ngahaja maling leres kasangtukanna yakin bakal ngaganggu kana jalana roda pemerintahan di negara hartosna eta jalma sami sareng nantang Gatot Kaca salaku lurah tamtama negara yud manawi uyut masihan bongbolongan wajar meneng-meneng Gusti petengatin nira petengah hati wis mama solen rasalin pawarna salin pawarna ika begawan abiasa sakedapan boten nawangsul marganipun peteng tunggali dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengantikanipun amuing kageni karah teh pusaka negara layang jamu sekali musada aya nu ngiwat leres anu eusina Pancadharma timalan 45 butir anu kudu dijalankeun ku manusia-manusia anu sakur ngaku jadi warga negara leres boboa boa kumaha yang ieu musibah anu sakieu abotna margi ieu mah nyangkut kana ayana negara ngawiwirang sadayana ulah waka disebut musibah ulah waka disebut musibah naon sabab sabab ti pangeranna mah teu aya pangeran muarek nyilakakeun ka makhlukna sakur jajadian di alam dunia anu matak nyiksa ka dirina teh lintang ti dosa dirina ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng nu aya mah rahmat nu aya mah pitulung tingali dina surat wal asri demi wanci manusia bakal panggil jeung karugian nu kumaha nu moal rugi teh cobi iwal ti jalma iman
jiwa ti jalma anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran eta Allah moal nyiksa Allah moal ngaganjar angin manusia kudu eling kana eta siksaan jeung ganjaran pilih sabab pamilih geus aya di mane kariprak pilih hiji di antara dua tadina wujud-wujud mararaneh teh loba nu pararaeh seueur anu teu aktif dina alam kubur anu dibawa ku maneh teh loba nu teu aktif bener cing cenah araraktif atuh kadinya sabab loba hama loba virus seueur hileung dina prak-prakanana digawe oge loba error kadenan ya aya genep perkara anu bakal ngahalangan kana pahala amal regepkeun daw regepkeun cing saregep tuh ieu kasararea ieu kanet ada di ti mimiti anjeun ais pangampi nepi ka rayatna nepi ka cacat kulicakan pokona manusia we aya genep perkara nu bakal ngahalangan kana pahala amal gerak-gerak hiji hirup ngan ukur ngawungkulkeun nyela batur ngageunggeureurkeun wae batur nyawad batur hiji ta aik kadua eta ku geureuhan oge ku teu kaopan teu payaan cegekan teu kaopan eta teh bakal ngahalangan kana pahala amal pahala-pahala rek datang kahalangan taku eta kapindingan taku eta laras aku eta nyaeta ngawungkulkeun nyela geureuhan cegekan geureuhan dupi kadua yut ari kadua na teh nyaeta saeutik ka erana yeah. saeutik ka erana eta pek pikir lamun urang nginjem motor ka batur bari teu apik balik jeblok bensin beak aya beungetan sia eueuh ai mulangkeun sok atawa kandel kulit beungeut mun urang mah eusian deui bensin bae mah eta cing ari katilu eta panon ceuli pangdenge pangrasa pangameu jeung kabeh nah eta teh nu maneh kitu dah leres dipapake saban poe saban detik saban menit saban kiseup saban angse saban reret kaken sajeng kakatuhu nganuhunkeun tetenteu kunaon teu disalabarkeun teu dinikmati panon teu milu ngolian pan teu make oli panon gileran dina dipakena ku maneh oge teu cicing dina aturanana teu ridho cicing dina aturanana beres meureun anu nginjemkeun teh make kecap kade cing ati-ati moal teu kitu oh mau beh ditu na nginjem yang nginjem ongkonya digadekeun ongko mau dijual katebus henteu aya tempo nebus geuningan kurihit kadudungan kuluyang koloyong kadudungan moal teu kareren jadi dosa urang dilibatkeun kadudungan tuluy ceuri leres ai dudungan mah meunang pahala atuh tuh nganu teu maya leung lamun dudunganan anu sabar mah leuheung eta nu sok maledog ku cempala celaka atuh kitu mah moal tilas omongan ala leres naon bete karek sabariji
kedua teh nyaeta saeutik ka erana ai katilu dupi katilu na teh nyaeta ubudunya jadi nu di pikiran anak teh dunya we wungkul teu ingeteun yen manusia hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana yen setiap aya awal pasti aya akhir tiap aya setar aya finish leres aduh katilu kaopatna goreng hate tah eta goreng hati nempo nu kitu nu kieu teh ngan goreng we nu pangheulana ditemakeun teh jangan sirik we goreng ati keur naon atuh make maca bismillah ai rek hate goreng mah apa dina bismillah teh kaituna teh Rahman Rahim lin leres welasanya ahan asihan leres dupi kalimana tulul ama nyaeta panjang lamunan mararitos loba ngahayal tong boro dina negara ngeunaan hukum negara konstitusi nu aya di negara dina agama we lolobana doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris ngan ukur cenah dicenahkeun deui beja dibejakeun deui nganumpuk we dina teori ya dina cenah girang aduh ye sugan teh toke jadi tulul amal teh panjang lamunan ngalamun ngahayal beja dibejakeun deui cenah dicenahkeun deui ngan ukur cenah jadi dina agama teh ngan ukur tuturut muning teh apa dibawa ku garong ge ngicilik we murukan dunungan lagena we dianggapnya teh mitos nu kitu teh panjang lamunan